Sampurasun atur nuhun Kang Prima, atur nuhun Pak Bupati. Kali ini ke panginten waditra anu saetangna pertama di Damong ku masyarakat Sunda. Utamina di Lembang pangintennya abi penelitian di Lembang aya 2 tahunna di tahun 2012 Pak dugi ka tahun 2014an eta kacatatna aya sekitar 120-an grup karinding biasa disebutkan pang kawasan anu pang seueurna sadunya band karinding di Lembang mulai sadayana wilahan di Lembang kagungan grup karinding tiap-tiap desanya. Terus salah sahiji kunci kunaon Lembang begitu berhasil mengembangkan karinding nyata tina milangkala sanggar sareng milangkala desa ternyata menjadi kunci akhirnya begitu banyak grup-grup karinding di Lembang. Nah Kang, karinding saudara fungsina kanggo naon? Upami uning abdi mah karinding teh saudara teh kanggo musir hama di sawah, daras ka pintu teh kirang tepat panginten. Kirang tepat. Alah. Jadi naon atuh karinding ka fungsina? Dina karinding teh aya geter sareng dengung anu janten siloka